kemana? Orang kadi tuh ngaprak. Ayo lah. Ngarah dibangkeun ka dieu ka leumun geunaheun geura aing mah dibangkeun parung dari nanaonan hok tiup geunaheun teu tiup geunaheun teu sarah ikut nini tuh tiup deh sekali deh geunaheun teu eta ya tiup repeh sok tiup sok geunaheun teu ngomong nu sare ganggu bisa sakit kieuan aya nu nitah Apa? aya nu ngajarkeun eueuh Apa? aya nu kieu naon ngaranna ieu Suling letik. Ampun ngalah teh nu kieu teh toreat naon Toreat. nu gitu aya yang bisa embung Hayang. kali geura ku akang urang diajak kan nu bisa ngajarkeun nu karieu tunuh oke ieu teh bebenyit dasar ngagong wae yuk repe lampu pakai burit manten si mang Iya, di dieu sepi aya nama. Saya diajar nu kieu naon itu ngaranna teh Suling. Tah ieu kurang diajar. Apa bisa diajarkeun teh aya bisa meniup itu sok tiup. Tah, kemah moal kitu. Kumaha? Ieu mah moal masih apa bisa jadi sana sora itu ini teuing kemah. Ayo, bro. Dibawa.
Mama no. Rampes. Bener nggak makan, aduh ya. Mau Dia ini. kurang kali cenah yang diajar. Ya, kasep. Yang diajar nu bulak deui. Geuningan sorana teh naon namina teh teh ceng. Oh, Sulit. Mana sulingna mana? Bawaan teh. Tuh. Di mana sulingna? Keluar. Ada apa dengan gerangan? sana. Di bawah mana? Otak pengjorok. Udah kok yang diajar. Ini calik baru. Sok mangga. Di dia aya nama yang diajar teh aya deui we lah. Lainna keur ngadamal heula ieu naon ieu teh bah? Ieu teh namina teh celempung. Celempung renteng. Selempung renteng. Mun. Oh, ujung ada selempung renteng. Ieu teh dikerangkeun teh. Tinu awi naon ieu teh bah? Ieu teh awi temen. Awi teman. Mun. Teman mah meureun. Pisannya Rencangan. rencangan bisa wae. Biasa kita dari rencang di ukuran gitu. Temen awi temannya bah si abah mah rajin euy lah. Iya kamu ngarumat iya seni budaya orang ketinggal karuhun lah di kaparem. Kan ada memulai orang ini teh. Bah pamitek urang usahanya. Papang nawa ku generasi muda. Mau balager ieu nya. Mun bukan resep ieu ya. Nyuring. Pantas orang teh kayaan ilmu. Bener bah lu. Enggak dugi kayaan ilmu orang teh. Lemur gaya kota. Imam sareng pitna, sareng sama goang keseneng lagu barat. Incueng bah. Incueng. Bapak dengan ngarorakeun dia nu sarwisan. Katanya upami menurutkeun ieu mah enggak kengeng. Enggak kenging. Oh, Awon. dibangetin ya. Ku ayana kirang berseni. Di cenah harayang diajar teh ada kumargi abahna nuju sibuk barudak nuju ngadamal celampung. We nya bah. Sae pinter yang diajar mah. Kayak ieu kok orang anggeuskeun heulanya. Kayak tahun. Kumaha raosna nya? Nah, kemah niup ieu teh moal perepetan teu para rugu. Kawas sora hitut nini niup ieu teh. Sok tiup ieu, Pak. Sok. Tah, sora hitut nini pisan ya, Pak. Ampun. Coba tangan mau ieu insyaallah. Niup suling ngalempet. itu orang teh hidup teh kudu berseninya bah ditanamkan dari usia muda usia dini berseni kantenan hidup tengah musim mah asa kurang kumaha awang mah bagaikan sama tidak ada coyalnya tidak ada coyal bagaikan sama tidak seha bah iya amar sih barudak serasa hampa gitu hidup kaki pisan mendingan tidak bergigi daripada tidak berseni tidak kumaha huntuan apa nyatrok oke bener kumaha kudu jang bubur ya bener ada suri atau budak mengharu ngerti ente sing pintar kan seni mah ting jujur ting rapekan ting daikan ting husu ting tekun mau cincang keling bah atau masuk kadang mancing terus itu belas ka kolong ya sedangkan iman cina sekinatan deh untuk coba sewa abah mah gitu penginternya abah mun atuh murang kali ya kumargi abah cak kasep lah ieu urang ngasieuna ku abah kayaknya latihannya sareng abah urang sasarengan latihan ayeuna urang we heula nya bageur nya ka sulingna bawa mana mah jorok oh heula bawa nya bah kitu panginten bah mun atuh heula bah nya beli jang mana bageur hayu aduh mana ayo bah jumpa di mana assalamualaikum waalaikumsalam